Wari manggeus akademi kurang terus tu ingat ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik. Urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar belum berdewa guna ya namun masih kena tidak ceurik urang didinya nyenget lilin ya seni dunia disebut nage kembang api manugos jeung majasna astina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka ngegebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba belum panas belum panas komo di neraka sih sini kok sih baiknya panas ya kuat komo di neraka sih ayo sih tobatan orang datang ke boga perasaan awak orang teh dibalangkeun ka neraka bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng Wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya ieu mah urang geus dibaheula mah nya teh cerik teh dibaheula tah ieu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana kericing ka urang geus babejade we ka tadi ngaji ka cinogoknya emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun kula mah teu penting ngadengekeun ka emang nang gitu yang kita bae babaturan gula Siti Sophia teh koroncong mah gede kak koroncong mah gede bagus jasa bagus gula ditanya cenah meuli di Tangerang bangun hayangin teh hayang lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebeja jana ka balikeun bae atuh kadanan saran itu batu 55 koroncongna ka ieu kakak ge lain teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapa bae cerik carindul mata kos kitu mah cindul mata leungit dunia cerik teu kabeuli emas cerik teu kabeuli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos karar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik we ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh Jumantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tak bakal cecerikan heula urang teu penting apa sih kana ngadegek kaji cerik naon kali terus dilakukan ku pamajikan
cek aja mah pos lain cerik dah mah cek cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik kurang nah cerikan gege pamajikan ge lain deui ka urang sopa nanya kak eta si penting jam 3 sok cerik ulah hayang nyaho lah lain kalau hayang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya bisa ditolak cinta doang kak masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing kakak cerik kan cerik asli mah kan bisa hese dasar penting mah aing teh cerik geus 3 penting teh cerik coba nangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria teh pasti si mas sorangan mah di kamar orang cerik yang jadikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah berenang sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai aya tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Rubaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya kasih Rubaiah teh ngajawab barang diintip porenganan nya nama cai mata na teh aku sieun ka Allah urucun datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai ki aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mata geus kitu masyaallah guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleu indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleu indah neuleu kasep neuleu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti ampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa urang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi
boga watek celite ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina celite kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu celite pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup yang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahaladzim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulayan tobatan ceuli urang datang ka ceuri urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya ilmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngegeurahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dane Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahaladzim sok tobatan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceuri ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi kita teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab pake nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge Masya Allah. Nah ieu beuteung tobatan Gusti ieu beuteung teh pake eusi kadaharan Gusti satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beuteung pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan urang beuteung datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beuteung meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakara tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos dari itu teh Guari mah urang naik ka jero keyakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh
di jero kolbu teh horenganan aya panyakit-panyakit diantara penyakit ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak kurang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wae beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binalsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisirna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemurnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jadi masuki mah kada ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret rek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beteng salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan urang teh penyakit koret can salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobateun naik sepeda ge belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit bajing kurang di suku urang ngaguling deh entek jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu ngolong kas ngolong ngabatang bae ge sababaraha minggu dakarak naik ka sadol awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadol datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar
belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah wah naik motor geus kukumaha ge tewot geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah setik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di musola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil gitu terus astagfirullahalazim masyaallah hidosa Gusti asal bentar gawe astagfirullahaladzim masyaallah siapa seserian heran ini mah dia isi barang eta ahli karena geus ahli geus jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahaladzim aya jelema we cicing bae lain kita jero hati astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hati astagfirullahaladzim hampura mata hampura cengit hampura irung abi hampura semuta astagfirullahaladzim ceuli abi hampura astagfirullahaladzim terus hampura beteung abi hampura astagfirullahaladzim suku abi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebut lagi jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ke jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim astagfirullahalazim cek Gusti Allah siate saed hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nanyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin
sayanya Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun kisah teh kapan cak tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar galegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkeun tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah. Luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah anu geus kos kitu ceri unggal penting ceri aya di lembur ge nu kieu be ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri mah hayangnya aduh kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain jerikan dosa tuh wari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat jadi lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid anu keur istighfar di mushola anu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teh lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku wali Allah mah lain deui ditajalikeun orengana nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kana teu karasa ku wali Allah makanya wah numantak wali Allah mah asa jelema ngalirik ahli tobat kana wah sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat gitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtad pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang mah wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanana